Mangsa alam harita beki puting baik. Mang Arda harita lempang ngagedig muru ka imahna. Hatena mah melang sok bisi kulawargana aya dina bahaya. Dina waktu lempang Mang Arda bisa ngerasakeun yen aya jalma anu merhatikeun ti kaanggangan kadirina. Mang Arda hari-hari we terus lempang tekung sirila serog Mang Arda kapipireun imahna. Kalacat kana golodog terus kena bang barung terus asup ka jero imah. Kasampak Bella jeung anakna ngagebra we sare. Hate Mang Arda jadi tenang ari geus kabuktian anak jeung pamajikanana aman mah. Sanggeus apal imahna Mang Arda dua cirim anu nuturkeun harita cing cerela tinggalkeun lemur Ciremis. Kasugri parwargi panjangna mangsa alam teu kacaturkeun dina ujaring icarita. Ayeuna urang kocapkeun dina waktu isukna isuk-isuk. Surah manuk harita rarecet jeung parbaturna. Surah hayam cing kelawung kongkrongok mata kelar jeung mata kuas. Mang Arda jeung kulawargana harita keur siduru bari jeung bubuy sampe. Sageus sampe asak berak dibuka, mending ngebul katingali podas pulen. Ti luarna harita suka jeung bongah gogonjakan bari ngadahar bubuy sampe. Sok jang cing wareg barang tuangna supaya jag-jag sok kadinya siepkeun. Cek Mang Arda harita bari jeung ngusapan sidahna gundana. Mohon Bapak, yogi atau chef 2 potong. Ieu mah sampe. Menepe do Pak, menepe do nyamanya. Nyapu gue pedo saheula atuh nu melakna. Bapak gitu loh. Sanggeus beres ngedahar bubuy sampe Mang Arda mah harita ngaleos dek ngarit sedengkeun jangkudana mah harita maraban hayam jeung lauk. Kocapkeun juragan Karta harita medal sila sanggeus narengse memuluk jeung bojona katut nenggina. Terus lempang ka tepas juragan Karta harita ngahulang di tepas nyawang kena kejadian anu penting tadi ke alaman. Duh masar kenal eta juragan Karta boga pamadegan yen dek nyewa jawara sangkan imahna aya anu ngajagaan. Keur kitu torojol bisumi bojona sedangkeun nenggina mah kaluar ti imah dek ulin cenah jeung babaturanana. Pok juragan Karta harita mamitian cumarita. Ambu kula teh boga pamikiran kieu ieu teh. Susukanan we ku ambu disatujuan. Naon teh Abah? Kela tuh kapanen acan di pedarna oge. San di pedar pemikiran abahna oge. Iya. Ku kejadian penting tadi jelas lembur urang teh teu aman. Tah kulantaran kitu anu kahiji timimiti ayeuna nenden duit jeung perhiasan ulah dina lomari, tapi simpen dina tempat anu sejen. Anu kaduana abah arek nyewa jawara sangkan imah urang aya anu ngajagaan. Kumaha ambu satuju? Nya ari ambu mah satuju we Abah. Sok mangga gara jalankeun anu penting mah urang sakulawarga salamet Bah. Syukur ari kitu mah. Ayeuna kene abah dek miang mengpeng isu keneh ngadatangan sobat abah susukanan we teu ka mana-mana. Ya mangga Abah, didoakeun ku ambu mudah-mudahan sadayana lancar Bah. Jung juragan Karta harita ngadeg teras lebet ke kamarna dangdan. Ya sanggeus tarapti mah juragan Karta teh miang ngajugjug ka sobatna. Di lembur Ciremis harita jalma-jalma aktivitas seperti biasana. Aya anu dagang, aya anu ka sawah, ka uma jeung sajabana. Kejadian penting tadi mah dipopohokeun we sangkeun dina gawe teu ngaganggu kana konsentrasina. Mangsa alam harita beki barang bae. Cahaya mata poe meuneu nyebrot kawan tu langit lenglang taya tedeng aling-aling. Pak RT Uya harita keur diuk dina bang barung. Manehanana mikir kudu kumaha sangkan jalma jahat anu datang ka lembur Ciremis bisa buru-buru ditewak. Hal ieu teh kudu boga siasat atau strategi sangkan musuh kacerek. Kulantaran cek Mang Arda musuhna boga ilmu halimun, hal ieu teh hese pikeun nyerekna. Kudu ku jalma anu ahli dina widang kadijayaan. Di lembur Ciremis mah anu panghebatna, anu pangsaktina nyatana Mang Arda. Mang Arda oge kabuktian can mampu nyerek eta jalma. RT Uya krung-krung we mikiran siasat sangkan musuh kacerek. Kerjong Jon ngahulang
torojol harita teh aya nu datang. Tetela Mang Demo tatanggana Pak RT. Gek Mang Demo diuk dekeun Pak RT. Kenaon teh? Ciga anu keur mikir. Meni kerung-kerung we eta tarang. Mikiran naon atuh Pak RT? Sok ceritakeun ka dewek. Mohon kula teh keur mikir teh Mang Demo. Mikiran kejadian anu penting tadi teh ya kudu kumaha cite cara nangkepna eta jalma. Datang tuh bakal datang di kalemur urang Mang Demo. Nyari cek kula mah Pak RT kudu ngundang jago kalemur urang kudu boga tameng atuh. Sangkan jalma sejen teu wanian tuh cungah ka urang. Jika ada nama kudu kitu Mang Demo ngan meureunan kudu mayar. Sasata mah eta jago teh geus nadonkeun nyawa pikeun dulungan ka urang. Cing sugan di mana aya jago anu bisa disewa Mang Demo? Soga tuh pedar di mana tah anu aya jago anu hebat? Keun wah urang niangan duit tah mah ti mana we eta mah. Pak RT harita tumanya ka Mang Demo. Rada jauh ti lamur urang mah Pak RT. Ari sugan teh deukeut. Hanya Ari jauh saeutik mah teu naon tuh Pak RT. Gampang lah. Keuni jeung kula ki baturan kayituna. Duarana saterusna mah oplek ngobrol ngaler ngidul nyawalakeun ngeunaan nyewa jago pikeun ngajagaan lamur Ciremis ti jalma jahat. Nyarelekna waktu teu karasa cidur we lohor sararea anu gawe ti sawah ti kebon jeung ti huma barali ka imahna masing-masing. Mang Arda harita keur nyarande kana bilik dapur sukuna nyang hunyar tumanina nakeranan. Sedengkeun Biela keur ngulup hui. Hari Gundana mah harita teh keur maraban domba. Telila antarana Gundana asup ka dapur pok harita. Bapak, tadi waktu si abdi pendak sareng nanggihna saurna aya maling. Laras teu aja teh Pak. Cek Gundana tumanya ka bapana. Mang Arda harita mancorong ke anakna pok harita. Bener pisan kasep, penting tadi teh aya jalma jahat kalamur urang. Maling duit sareng maling perhiasan kabumina juragan karta. Ngan masih untung juragan karta sakalawarga mah teu dikukumaha. Upami bapak ngaronda doi abdi mah hayang ngiring Pak. Kan si eta jalma teh diketepel ku abdi mah Pak. Cine bencenur terangna. Mang Arda seuri harita Biela oge nyerenge. Nah wani ujang ngayunan musuh. Wah tuh Pak. Kin wangi mah aja kan ngaronda nyapanya. Nyapanya. Nya. Bapak mah ada bager. Bapak mah ada bager nya. Ngiring nyapanya. Gundana harita ngolo karo jadi bapana. Mang Arda harita ngararet ka bojona. Biela suruti terus unggek. Ya penting ke hidup bisa milu ngaronda jeung bapaknya. Sok sediakeun pelorna pikeun ngatepel ka musuh penting ke jeung bapa. Mohon mangga Bapak, siap. Jang Gundana saterusna mah kaluar ti dapur neangan pelor katepel. Biela harita nyamperkeun ka Mang Arda barejeng mawa kulup hui. Brak we harita ngadaharan hui panas. Keur jongjon ngadaran hui. Di hareupeun imah Mang Arda harita aya anu gogorowan. Aya anu ngagorowok tarik ka harita. Arda, keluar sia. Dewek nangtang tarung ka anjeun. Dewek ayeuna mah geus sakti, keluar sia Arda. Mang Arda jeung Biela silih tetep geus aya we pikiraneun teh. Duanana harita narangtung terus lempang ka tepas. Brai pantu dibuka ana breh teh aya hiji tangtungan jalma anu teu bideg deui keur Mang Arda jeung Biela mah. Ngaran eta jalma teh si Murki, jalma anu bogoheun ka Biela. Tiba heula si Murki bogoheun pisan ka Biela ngan ku Biela ditolak lantaran Biela bogohna ka Mang Arda. Si Murki termasuk jalma anu talenges bangis. Haok kadua gaplok makana Biela embungeun ka si Murki. Aya naon anjeun datang ka imah kula Murki? Urusan urang baheula kaparan geus beres. Dewek ngajan datang ka dieu dek banetungan. Baheula dewek eleh. Ayeuna mah cadu mungku kadam dempak mun dewek eleh ku si Arda. Sore gera maju Arda.
Mang Arda harita lempang ngadeketan ka si Murki bari jeung taki-taki. Tatangga Mang Arda harita jul-jul penasaran ciga mah peda si Murki cocorowokan. Ada serangan dewek Arda. Ya. Si Murki harita teh nyerang. Jika nama geus teu hayang cumarita, jeleng langsung rajang ka Mang Arda. Hiuk beureup katuna harta ngadius kana puceuleuna Mang Arda kileuk. Mang Arda ngakiwar keplos, serangan si Murki teu geuna kana sasaran. Hiuk beureup kenca si Murki jalabar kana gaduna Mang Arda. Keduk deas, Mang Arda nakis ku leungeunna. Si Murki terus ngarangseg teu mere longkrang pikeun Mang Arda narajang. Siap, hiuk keduk deas, siap kileuk keplos, siap keplos. Sakabeh serangan si Murki can aya anu geuna kana sasaran. Rakatak si Murki ngawatek jurus andalanana. Serangan si Murki ayeuna mah beukeut cepat. Siet keduk das, Mang Arda nakis dengan si Murki. Heuk suku si Murki harta nyelebar kana dadana Mang Arda. Jebet. Dalik deug, Mang Arda harita mundur terlengkah. Anu daratang beki loba, rob-rob nyaksian Mang Arda tarung jeung si Murki. Pak RT jeung Mang Demo oge aya harita. Pak RT itu bisa kukumaha lantaran geus apal kana kemampuan ilmu silat si Murki anu luar biasa hebat. Bela harita kaketegan hatena sok inggih salakina eleh tarung ku si Murki. Jeleng-jeleng si Murki terus nerajang. Mang Arda rada kawalahan oge ilmu silat si Murki ayeuna mah geus ngaronjat. Heuk suku katuna rada nyelebar kana cangkeng nang Mang Arda. Jelang Mang Arda loncat ceplos serangan si Murki teu keuna kana sasaran. Jelang heuk sukuna dijejekeun kana dadana Mang Arda. Keduk deas, Mang Arda ngapendung ku dua leungeunna jarejeg. Mang Arda mundur opat lengkah. Jelang siap suku katuhuna si Murki dijejekeun harita. Jelang siap suku katuh si Murki dijejekeun deui kana dadana Mang Arda. Keduk das, heuk das, jeg Mang Arda dek robok kadorong ku jejekan si Murki. Jeleng ayeuna mah si Murki loncat luhur pisan. Dua sukuna dijejekeun kana dada Mang Arda. Heuk jebet jangkang gublag Mang Arda harita roboh ngabebengkang. Karasada dan eungap kunial Mang Arda harita macukeun di tangtunganana. Kula rumasa eleh Murki. Saterusna anjeun hayang naon ti kula, sok buru omongkeun, sok buru caritakeun ka kula. Babari Arda, pasrahkeun nyi elak ka dewek, maka anjeun bakal salamet. Ngadeke ceritaan si Murki kitu, Mang Arda jadi keselen oge. Kelaanan ari kudu masyarakat pembajikan kula ka anjeun mah kajating kula molar sok maju deui. Mang Arda kahudang amarahna. Jelang hiuk beureup katuh Mang Arda harta ngadius kena beungeut si Murki. Samemeh beureup Mang Arda keuna hiuk suku si Murki najong beutis Mang Arda. Cedak kaleong. Hiuk cepet pipi Mang Arda kabeunangan ku beureup si Murki. Kobrag Mang Arda harita roboh. Sararean nyaksian teu bisa kukumaha ngan ukur bisa mencorong we sugan aya anu dulungan da eueuh kabehanana santar ku si Murki. Suku katuh si Murki hadeta diangkat tek mido dadana Mang Arda, tapi harita aya nu nyelebar siat selebar balatak keuna apisan kana tarangna si Murki. Dang heuk si Murki harita anu tadi nadek mido Mang Arda jadi tetulus karasana estu nyeri. Si Murki harita luak liuk niangan jalma anu mabet ka dirina. Karek kitu siet hiuk balatak keuna pisan kana pipina si Murki. Si Murki harita ngadaligdeg pipina kaciri peureum. Setan, sajalma anu geus mabet ka dewek, sok buru tembong ke diri anjeun mun nya wani ngalawan dewek. Mang Arda rikat harita hudang terus mundur genep lengkah. Mang Arda bisa ngartieun anu mabet ka si Murki nyatana gundana anakna. Siet deui harita belesat, hiuk, beletak, siap beletak. Tilu pelor tina katapelna jangkun dana kena pisan kana bitis sirah jeung dadana si Murki. Sok sanajan si Murki teh jawarat tapi tetep we kakeunaan ku rasa nyeri. Gablok des ya, sajal mana anu macem-macem ka dewek, sok keluar mun nya didinya hebat. Urang pangtukeun sia di antara urang anu leuwih hebat, dewek atawa sia. Si Murki bener-bener kesel lantaran asa dilecek ku jalma anu geus mabet ka dirina. Euleuh. Wek
tos na kaum dangu semangga kasadayana wajeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.